الشيطان الرجيم. صلاة الله سلام الله على طه رسول الله. صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. Kum bismillah dikawitan Allah anu sifat Rahman, kuring ieu nyusun adom malah mandar tambah iman. Dulur-dulur sadayana wajib taat ka Allahna, rejeng taat ka Rasulna Kangjeng Muhammad nabina. Kitu deui ka nagara nu berdasar Pancasila, kedah taat jeung satia salami henteu berbeda. Sareng Al-Qur'an hadisna ulah wani ngabantahna, sabab dasar Pancasila dibenerkeun ku agama. Sesuai sareng Qur'ana nya kitu sareng hadisna, sareng agama Islamna mupakat jeung syariatna. Sila anu kahijina katuhanan Maha Esa, dijelaskeun ku Qur'ana palebah surah Ikhlasna. Allah Ahad teh maknana Tuhan Esa teu salahna, Rahman Rahim nu sifatna sifat murah ka hambana. Allah henteu ngalahirkeun kitu deui teu putraan, tempat urang ngabutuhkeun teu aya nu nyarupaan. Ulah minta saliyana Allah nu sifat Rahmana, ibadah masing ikhlasna ulah campur jeung syirikna. Dasar anu kaduana dina dasar Pancasila, kamanusa nu adilna kitu deui beradabna. Dina hadis diterangkeun urang teh kedah nyaahan ka sakabeh ikhwan kaum muslimin kabehan. Ulah osok ngamusuhan jeung sasama ikhwan, kedah silih tulungan dina sagala urusan. Sila anu katiluna urang kedah bersatuna, perpecahan sing jauna sabab gede bahayana. Bersatu teh kita teguh, lamun cerai kita runtuh, bakal mawa kana
Quran diterangkeun oge hadis ngajelaskeun ulah sok papaseaan matak mawa kahancuran sareng muslim nasing akur jauhkeun sifat takabur ulah osok nyikut batur dilaknat ku Rabbun Ghafur ulah boga sifat dengki ka batur teh iri hati eta moal salah deui baladna iblis sajati sabab karidoan Allah dina kumpulna jamaah tapi lamun pecah belah bakal mawa kana lemah kaum muslimin bersatu bakal jaya anu tangtu silih bantu silih rawuh ulah nurut hawa nafsu memang kahayangna setan urang teh papaseaan jeung ikhwan silih harangan rejeng setan sahaluan sareng ikhwan silih bantur akhirna teh urang hancur dilaknat ku Rabbun Ghafur kitu dina hadis Rasul sila anu kaopatna regepkeun masing nyatana ulangan ukur hafalna teu daek kamalkeunana karayatan nu dipimpin laksanakeun masing yakin ku hikmah kabijaksanaan dina permusyawaratan musyawarah perwakilan dipimpin ku karayatan dina sagala urusan jalankeun permupakatan lamun urang musyawarah bakal jauh tina salah bakal beres laku lampah rakyat kabeh tumanina kitu anu dijelaskeun nu disebut dina Quran teu kenging sawenang-wenang ka rakyatna ngarugikeun sila anu kalimana keadilan sosialna rata kamiskin pakirna ngarasa subur makmurna rakyat hirup subur makmur ka pangeran loba syukur sakabeh pamimpin jujur jauh tina lampah lajur jadi lamun Pancasila diamalkeun nyata-nyata negara aman sentosa jauh tina huru-hara di negara Pancasila agama
Islam nu mulia, hidup subur leluasa teu aya harunganana, bebas teu aya batasna, ngajalankeun syariatna, bebas dakwah jeung tabligna teu aya halanganana. Lamun aya nu ngahalang kana kamajuan Islam, peta kitu jelas terang anti Pancasila memang. Eta musuh Pancasila nu dicela ku nagara, anti agama jelasna anu tos jelas hukumna. Hayu batur ikhwan tinggalkeun kapercayaan anu jelas bersalahan sareng Islam bertentangan. Turut parentah Rasulna sing rajin maca hadisna, Nabi anu pangakhirna nu diharap syafaat.